mija aya itu akan teh inget kabudak keslawas tekalong teh teweleh melang mija kabudak teh lain tamelar hampura munyi ijah ridho mana kalawan reka hampura kana kalepatan akan nugas kaliwan jing kumaha pami akan mikarep deui ka nyai rangga bangun rumah tangga siga sasari pami nyijah keresa tandana nyaah kabudak ulah sok ngagugu batur nun teu tanggung jawab munyi ijah atos gilik sarta teu gali deui hayu atuh urang ngaruju deui pangapunten mijah aya kitu akang teh inget kabudak geus lawas teu kalong hate teh teu weleh melang mijah kabudak teh lain tamelar hampura munyi ijah ridho mana kalawan rek ngampura kana kalepatan akang nu geus kaliwat cing kumaha pami akan mikarep deui ka nyai rangga wangun rumah tangga siga sasari pami nyijah keresa tandana nyaah kabudak ulah sok ngagugu batur anu teu tanggung jawab munyi ijah atos gilik sarta teu gali deui hayu atuh urang ngaruju deui
akan teh inget ka budak geus lawas tekalog hate teh teu weleh melang nyija ka budak teh lain tamela